wargi sadaya. Ieu aya cai anu langsung ti pagunungan anu maksudkan asri. Rawas sih menuju saum kemadu. Awana teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana, haturan patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Dina danget ieu pribados tos aya di lembur Pasir Tangkalak Desa Santana Mekar Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya kangge ningal kaendahan nu aya di palihan dieu hayu urang tinggal sasarengan. Janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu embut kalembur miwaat sadesa. Wargi-wargi sadaya di palihan dia ya ibu-ibu hayu orang taros. Ibu nuju wis ngabedug istirahat tanginten nya. Tadi lajeng deh gitu. Mohon. Bade uwi pas beres. Mohon. Wargi-wargi sadaya janten ibu-ibu teh atas ngabedugnya Bu. Ayeuna bade marulih saurna teh. Ibu hatur nuhun. Wargi-wargi sadaya di palihan dia aya bumi atanapi rorompok anu mencil teu sanes namun kaindahanan teh. Wargi-wargi sadaya, ieu kaendahan alam nu aya di wewengkon ieu. Wargi-wargi sadaya kaendahan alam anu mata kuas betah katingalina nyaeta anu dipapaes ku saung anu zaman kabaheulaan anu ngemetkeun urang ka zaman baheula. Wargi-wargi sadaya ieu aya cai anu langsung ti pagunungan anu maksudkan asri. Rawas sih menuju saum kemadu. Awana teh. Wargi-wargi sadaya kumargi waktos atos duhur pibados leusan heula oge bade sakantunan ngiring netepan di ieu saung bari ngaraoskeun ka jaman baheula oge sabari ningal kaendahan alam nu aya di palihan dieu.
wargi sadaya, musak itu video anu kapihatur tina dinten ieu di Lembur Pasir Tangkalak, Desa Santana Mekar, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya. Pribados pamit undur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.